Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Kamari rengse tunggara nu mawa bagja. Masih keneh aya ieu teh sambunganana. Kitu tah kanca masih dina yasana nganggosan di asma itu yasana Superman. Nanging tiasa katoong panginten dina gaya basana tangtos katoong mung duka kunaon teh bet nganggosan di asma eta. Kitu tah kanca muga we lah kanca wadia balad abah menggah kanca ieu teh sambungan tina tunggara nu mawa bagja anu jejerna teh birahi nu mawa pati. Rada meringkak oge nya ieu teh jejer teh kumaha tah. Nah urang cobian we. Kanca dangu kum wae kasadayana kanca-kanca abah sakuliah dunya. Anu masih keneh tetep milandep kana dongeng-dongeng heubeul. Ieu teh tahun 72 kanca nya. Mangga urang kawitan kancanya nyangakeun kanca birahi nu mawa pati yasana Superman. Kanca dangu sadayana sagalage ku nafsu mah moal aya barang anu mustahil nu teu bisa jadi bisa. Nya kitu deui sabalikna malah nu haram oge bisa jadi halal. Cindekna nafsu mah bisa ngarombak sagala-galana. Nafsu nu ngaberung lir kuda tanpa kadali. Saperti kaayaan Ibu Julaiha jeung Sumarni dina enggoni ngumbar nafsuna teh geus kacida pisan jauhna tina rel bebeneran. Nepi ka temah wadina oge geus leungit sama sakali. Batal haram dirumpak. Malah kana ajen dirina oge geus teu inget-ingeteun acan. Kahormatan dirina nepi ka dikorbankeun. Harita teh dina peutingan kasemahan Kujang Danu jeung Sugandi anu ceuk Ibu Julaiha mah nu duaan teh kudu diajak badami pikeun ngalaksanakeun maksudna nu geus sakitu lilana dikemu di jero hatena. Memang nya dibawa badami minangkana mah tanjakanana malah kapan harita teh misah di tengah imah Sugandi mah langsung ku Ibu Julaiha teh dibawa ka kamarna. Mimitina Jang Danu teh kekepehan teu ujug-ujugnya tujuan kana naon-naon nu dibadamikeun harita ka Sumarni. Bakuna mah
berat teuing resikona. Ulah-ulah bakal ngabahayakeun kana dirina pribadi. Tapi lantaran ku Sumarni terus dikurihit, barijeng dioleg sarta dibibitaan kunu matak pikauruyeun. Akhirna sagala kasieun jadi leungit. Kali ini ku ngagugudugna seuneu birahi nu ti harita geus ngaraksuk ka sakujur badana. Kumaha Kang Dana? Sanggem matana pinte. Sumarni ngaharewos. Biwirna ditompokeun kana ceuri Jang Danu. Bari gawak we manehna ngegel, tetarik, da puguh ngegel soteh. Dieusi ku Pangolo. Aduh, Marni mah ngegel geuning. Jang Danu ngagero dipengkek. Kawas nu heueuh we ngarasa nyeri. Sok padahal ari hatena mah lain deui ngarasa bungahna. Shh. Teu kayak gero atuh Kang Danu. Ih aya ngadangukeun ih. Sumarni bari ngantelkeun curug kana bibirna. Gilar panonna ngadelek nenggorkeun keletna. Nambah-nambah rumajugna hate Jang Danu. Ser-seran meh-mehan teu bisa ditahan. Ya tuh dapat ngegel Marni mah. Jang Danu sorana haros-hos. Kaos entong kabulusan we. Sedengkeun leungeunna duana terus ngayap. Kawas anu keur nyasaran tumila. Ya bohongan we atuh melihara rese. Eta greget teu naker Kang Danu teh. Nya, Kang Danu nya. Bersante di kumahaan Kumarni teh. Sumarni pok deui nanyakeun. Nadana semu-semu ngarenghik. Heg ngalendekeun sirahna kana dada Jang Danu. Beungeutna tanggah semu nyangheuy. Ngebrehkeun nu amucuy bangun cikruk. Disuguhan lelewak kitu komo. Jang Danu bener-bener geus teu kawawa. Harita oge nu amucuy bangun cibuy teh. Kumanehna rikat naker disamer. Rokaya gerakan Curug Sumarni leuwih kesit dihadang kana bibir Jang Danu. Teu kedah pemusuhan atuh Kang Danu. Mangga we balar heula keur teu. Grenyu diteruskeun ku imut anu kareueut teh. Panangtang geugeut atuh tumerapna ka Jang Danu nepi ka ngahegak. Aduh, teu ngaraoskeun naker atuh Marni mah. Mohon balar heula atuh. Upami Kang Danu kersa, ya mangga bakal disanggakeun. Ayeuna napas Jang Danu beuki berat. Ya sumohon atuh, na bade iraha deui. Sadayana moal maka. Kewe upami parantos yakin hasil. Ya mangga bade sadayana oge. Kumarni mah moal burung disanggakeun. Ya atulah. Ulah boro-boro dipentes nu sapertos kitu. Sanos kedah ngojay di lautan seuneu oge. Mangga teh teuing. Jang Danu akhirna nyubadanan oge. Ku kitu teh mah manehna geus teu tahan disuguhan lelewa nu sakitu matak lungleng lanengna. Sumangga atuh nyangakeun. Sumarni ngabageakeun bari dibarengan ku imut anu ngaglenyu. Geus kitu mah teu sebeleke deui. Petalakuna Jang Danu harita teh teu beda we tinu kokomoan. Meunang teu salah kituna teh. Manehna sasatna nu kokoro manggih mulud. Bugoh ge di bojong lopang mah taya nu kitu. Paling-paling oge manggihan nu di samping jangkung di gelung jucung. Sedengkeun nu di jero kamar nyaeta Ibu Juleha jeung Sugandi. Sarwana deui. Mimitina mah tingkar cewis sarta katembong. Sugandi kekepehan. Nanuk kana nu dibadamikeun ku Ibu Juleha. Lantaran dinten teu oge berat pisan mamalana. Sarua we jeung ngorbankeun nyawa.
Tapi antuk nama Sugandi cebleh. Tetahan kupang bibita anu jadi buruhanana. Sok padahal ieu teh pikeun Ibu Julaiha mah ngan sakadar alasan malulu. Ari jero-jeroana nama manehna teh geus liranaker kakatigaan. Mun nuker lumaku mah teu beda we tinu keur ngarandapan halab-hab hayang geura-geura nginum cikahuripan. Mar Sorajang Danu jauh naker puguh rarasaan mah teu beda we tinu keur aya di awang-awang. Kah Sumarni oge sorana hawar-hawar. Mar mohon aku mah kitu. Dilebet kamar kene. Samios atuh nuju babadan tenan kene bener sareng ibu. Buah Mar da geuning teu kecet-kecet. Samios atuh. Hari urang. Samios atuh teu kedah. Engke oge tos hasil mah sabatae. Ya. Lami keneh atuh. Itu sawios atuh. Kapan tuang oge ari tos lapar mah sok nikmat. Nya ayeuna tos lapar Mar. Dah. Sing hawatos we atuh. Jeung Danu ngarenghik teu beda we ti budak ngurihit menta jajan. Sing sabar atuh Kang Danu. Dipanutanan Marni mah kedah tahan uji. Sumarni ngolo bakuna mah moal waka dibikeun. Geus hasil mah kuriak terus ngalelep. Nu matak manehna pageuh ibarat anu tahan harga. Ogoh we. Tumerapna Kajang Danu ngan ukur bati ngarahuh. Bener eta oge. Ari sakalian ubar mah aya, malah geus nyantong lakar daek. Marok aya kalah ka matak nambah-nambah surser teu paruguh rarasaan. Mun dina hayam mah teu beda we tinu keur dikerekan. Waktu Sugandi kaluar ti kamar, katempona Kujang Danu bangun nulung senaker. Teu ngalobakeun didongeng heula. Pok bae manehna ngajakan balik. Lantaran ari meuting di dinya mah teu kaidinan ku Ibu Julaiha. Hariwang cenah bisi kanyahoan ku tatangga. Dina jerat-jerut tarurun ti imah Ibu Julaiha. Teu wudu barijeng cungas cingeus teu beda we ti bangsat-bangsat. Ngan arusna di jero lembur teh geus kacida simpena. Jadi saurang oge taya nu nganyahoankeun. Satungtung ngambah keneh jalan satapak mah. Itu ieu oge ngabaretem. Ngan barang geus nepi ka jalan gede. Kakarajang Danu ngamimitian ngajak ngobrol. Hasil meureun ugan mah nya. Jang Danu bari ngareret. Hasil naon? Sugandi api-api teu ngarti. Nya eta tadi. Ini sakit ulilana di kamar teh. Nari Danu nyamos kitu. Dah nya euy. Pamentana kudu dilaksanakeun heula. Bari deuk-deuk Kujang Danu dicaritakeun. Harewosan bari teu boleh culang cileung. Maklum nyarita demit. Nya kitu pamentana Ibu Julaiha oge teu beda. Disanggupan kitu ku ugan. Ya pogoh we. Ada geus kau asong atuh. Hasil atunya. Hasil. Dah. Dewek mah nyamos. Ya atuh dah Marni mah teu keneh meureun. Nya meureun kitu. Jadi kumaha tuh? Pamentana teh ku ugan deuk dilaksanakeun. Teuing atuh. Da geus hasil ieu. Nya sugan we. Nya manehna nagih janji. Asa ulah ditepungan deui we. Kumaha tuh dewek?
rek laksanakeun gitu. Aduh, penasaran tuh dan kalaksanakeun ye. Ini urang coba-coba we atuh. Aya mah yeuh lah. Urang megat beca. Keun ka dieu mah urang tuluykeun babadamian mah. Sugandi bari metot leungeun jangdana dibawa meuntas ka beulah ditu. Kabeneran ari kurunyung teh beca kosong nyurung kuih tukangeun. Gancang ku jangdanu dieureunkeun sarta sanggeusna paduharga tambanganna mah. Manehna culuk celak arunggah. Sajroning dariuk teh teu ngalobakeun dicacarita. Komo tina perkara nu aya patula patalina jeung Ibu Julaiha mah saeutik oge teu disabit-sabit bisi kadengeun ku tukang beca. Datang ka Imah Sugandi di Jalan Tipar. Teu buru-buru sarare. Baradami heula tingkar cewis harewosan. Bakuna mah nyawalakeun kumaha carana pikeun ngalaksanakeun pamenta Ibu Julaiha ka Tut Sumarni. Memang lain garapan enteng-enteng. Maranehanana teh diperdih supaya bisa mahala Iwan atawa Salim. Ku kitu teh mah hayang mulangkeun kanyerian. Komo Sumarni mah ka Salim ngarasa ceceubna teh lain di kieuna. Mun keur waktu tadi disanggupan, ayeuna mah lain deui ngarasa bingungna. Matak hareneg kana hate. Najan bener oge pamentana Ibu Julaiha teh ngan ukur mahala wungkul. Mun bisa mah supaya dicacadan we beungeutna. Jadi teu kudu nepi kamisan. Tapi tetep we karasana kacida beratna bakuna mah teu biasa. Jadi kumaha tuh euy? Akhirna Sugandi nanyakeun bari garo-garo teu ateul. Teuing atuh, dewek bingung. Duh. Atuh ari kitu mah bolehkeun we atuh mika hayang ka Sumarni teh. Ulah atuh eta si laing mah. Jiga nu halang-halang geuning. Abogeana geus hasil. Jangdanu gancang nempas. Lain geus hasil-hasil kitu nu. Eta ku berat pisan ngagarapna. Agara. Mun salamet urangna, kumaha mun cilaka. Rugina urang ngajolor. Untungna urang katangkep. Lain batak cilaka tah. Ada dipikir-pikir hadinya mah. Tapi lamun tanaga sejen kumaha? Ditah batur. Kasaha kitu? Moal aya nu daekeun euy. Ya puguh di dieu mah. Tapi lamun di lemur dewek mah pasti aya. Pasti tah bakal daekeun. Nya asal ku urangna we diburuhan. Tah. Atuh ari kitu mah. Coba we badamian. Kira-kirana danu dek ka Bojong Lopang. Urang isukan we yuk. Kebenaran we deui dewek dek menta deui bekal ka Abah. Sorangan we atuh nu inditna teu kudu jeung dewek. Garah dewek bisa balik deui ka dieu. Sosoranganan mah hel kuriak teu meunang ingkah deui ku bapa dewek. Nya kitu we atuh. Tah beresnya geura saraweana mah lah. Pugu dewek mah tunuh ieu teh. Sugandi bari terus heuai. Bener-bener manehna mah geus tunuheun. Isukna teu ngalobahkeun di aturan. Jangdanu jeung Sugandi geus ngagardig muru beus anu keur kajampang. Hatena geus gilig yen hal ieu teh moal digarap ku sorangan. Tapi dek diburuhkeun kanu sejen. Ku kitu teh mah uang punya kawasa. Piraku Sugan taya nu daekeun
ku duit mah sagala perkara oge geus tangtu bakal bisa kalaksanakeun. Kanca dangu sadayana beunang disebutkeun geus taya tunggueun deui aturug-turug jinisna pada jinis geus sakitu sadrahna. Babakuna mah Iwan ayeuna geus teu perlu dirarah-ririh deui. Akhirna mah nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Iwan Darmawan didahupkeun ka Wiwin Winarsih. Dina prungna hajat walimahan geus teu kudu dicaturkeun deui. Di Cilaku teh lain deui harenghengna. Ku kitu teh mah ti Sukabumi tungkeb, ti Bogor tamplok. Alusna dina hajodona Iwan teh pihakna juragan sastra teu ngahalang-halang. Malah ibu jua mah bangun nu sugemaeunaker kagungan mantu Iwin teh. Ebreh dina semu jeung pamulu katut tindak tandukna ka Wiwin teh sakitu deudeuhna. Nu kacida tembong gerahna Imas. Ka Iwan gawena ngan dulak-delek we renya-renyu. Malah tempo-tempo bongoh tinu sejen mah make jeung ngajeletot sagala nyiwit. Ku kituna Iwan jadi mineng ngagurubug teu pupuguh. Wiwin ukur ngagelenyu. Disangkana mah meureun ngan ukur ngagonyak. Lantaran manehna mah luput teu nyahoeun kumaha patula patalina Iwan jeung Imas dina waktu samemeh kabuka Rusia. Kumaha ramena nu walimahan geus teu kudu dicaturkeun deui. Kitu-kitu keneh. Ngan ukur ngareuah-reuah panganten. Bari teu suda-suda ti ngagaronjak ngageuh-geuhkeun. Nu ditampana ku panganten awewe ngan ukur uman imen. Sedengkeun panganten lalakina ukur latam letem. Teu beda we ti domba eleh. Biwir ngabelehem seuri. Seurina oge seuri maur. Sedengkeun daun ceuri mah ngadadak panas. Teu beda we ti nu digelang. Dina geus dilaksanakeun ngan ukur kalilungsena. Anu tos mangku hajat nah nai reureuh tina capek hate jeung tanaga. Atuh nu disalametkeun nya kitu keneh pada-pada teunangan sarua pada-pada tas ngalakukeun gawe berat. Malah ki panganten nyi panganten mah beratna teh leuwih-leuwih. Teu salah ceuk juru kawih geuning kieu pok-pokanana dina pupuh sinom. Aya angin limbungan dunyair digunjang ganjing sagara caah leb-leban ditambah hujan ti langit datangna lain wanci sorana maninga gurup matak ender sajagat bumi naglir kulini pangarupna aya nu amuk-amukan nu jogol patutunggalan lalir rabi tegang pati silih seret sineredan silih bebet silih banting sarua padawani sigana teh kajeun lebur tapi nu jadi korban sepre bantal jeung guguling paburisat ngalumuk awut-awutan.
Ieu teh dilarapkeunana dina mangsa rineh simpe. Nu tumerapna kanu ngabadanan ukur bati nyang saya sarta duanana pada ngoprot ku kesang. Win Iwan ngaharewas nganter panetep nu pinuh ku kadeudeuh mireungeuh jungjunan bangun nu leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa bari ebreh beungeutna renung pinuh ku kesang. Kah Sora Wiwin bener-bener ngebrehkeun nu keur naih teunangan. Punten Kang Iwanung. Naon kedah dihapunten Kang Waan? Nuhun. Kang Iwan sapertos anu teu aya ras-rasan. Wiwin kalah kangaluarkeun seuri tina irung. Anu saterusna ngagelenyu pinuh ku kasugemaan. Kumaha Nung? Wiwin tetep teu nemalan. Manehna kalah ngasupkeun sirahna kana dada Iwan. Karayam leungeunna meulit kana beuheung. Ngararasakeun kasugemaan hatena. Kanca dangu sadayana sanggeusna tutas hajat teh boh anu ti Sukabumi boh anu ti Bogor dekung silila deui oge pada budal melang kanu ditinggalkeun ampleng-amplengan mah ngan engke di mana Iwan katut Wiwin ka Sukabumi anu ti Bogor pasti bakal sarumping deui. Ngan Imas anu teu milu teh diandeg ku Wiwin. Atuh Ruswandi nya kitu keneh dicandet ku Iwan. Pikeun pibatureun ari ngadongeng. Baguna mah sok aya semah. Ari aya batur mah sok reug-reug. Tapi kawasna pikeun Ruswandi mah asa mobok manggih gorowong dicandet ku Iwan teh. Babakuna mah masih keneh betah. Bisa padele beungeut sarta padeukeut jeung Iwan. Dugan we atuh bisa kalaksanakeun kauntung tipung katamang beas. Bisa kapalupuh nangtung kanu geulis rancunit manis. Sakali mangsa dina kaayaan keur simpe di imah. Pawirya keur roronda ka sawah. Ibu Hadijah angkat ka pasar. Ngajejeran Wiwin katut Imas di imah teh ngan ukur paduduaan. Katilu makoki nu keur nguyak di dapur. Terus Iwan ngamimitian ngajak ngadongeng. Lain. Dewek masa beda tetenyoan euy. Iwan bari nyerengeh. Ih, lain Iwan. Dewek tentu kuna oge nu beda tetenyoan teh. Can puguh naon-naon Ruswandi geus ngahualkeun. Kitunya. Ari Rus beda tetenyoan kumaha kitu. Iwan bari merong. Nya eta euy. Kawas nu hudang gering. Ruswandi ditungtungan ku ngahehe. Kudu gancang diala haji euy. Ruswandi nyambung carita anak-anak. Si lain mah kalah ka los-los kanu kitu atuh. Ada nya atuh. Nah ku si lain teu karasa kitu. Nyawa. Iwan bari ngabalieur, nyumputkeun beungeutna nu ngadadak bareureum. Kasemes wan. Lain. Ari tetenyoan Iwan kumaha gitu. Asa beda teh. Ruswandi saterusna nanyakeun.
Neulah pamolah si laing. Iwan bari ngadelek. Nah kumaha kitu? Eta bangun aya nu pikir kadua leutiknya ka Yanti. Ka Imas. Heeh, nah kawas nu can nyaho wae. Kapan Yanti teh Imas. Ih, eta we pada si laing mah tetep we geuningan. Ngaran teh teu dirobah. Ya teu dirobah so teh di dieu. Tapi da di Bogor mah nya teu laku ngaran Iwan teh. Nya lah teu nanaon. Dewek mun nyebut Iwan we, da geus kagok. Nya, keun bae. Ngan ieu mesti laing. Bener nya. Pikir kadua leutik ka Yanti. Wah, ceuk saha? Ih, lain ceuk saha? Aku we heula. Nya atawa henteu. Is. Eta can nepi ka dinya. Oh, jadi henteu nya. Eta nanaon atuh. Dewek menanyakeun so teh. Pedah itu di Bogor, aya nu hayangeun. Udah dibikeun atuh Wan. Ruswandi gancang nempas, rei beungeut na bareureum. Naha? Ruswandi nembalanana kalah ku ngahehe. Ge, lain kalah ngahehe. Sing bener we atuh pangakuan teh. Aya pikir kadua leutik atau eueuh ka Yanti teh. Nya Wan. Kitu oge. Lamun jenisna teu nampik sarta indung bapana si laing rujukeun. Ruswandi terus serimaur. Tah. Si laing ayeuna mah nu kasemes ku dewek. Iwan nepi ka nya kakak. Nya lah. Mani tog moal atuh da Iwan mah. Barena ge buah Imasna mah teu mikir-mikir acan. Gampang si Yanti mah. Kumaha dewek we. Ngan nu perlu teh si laing nu batak ayeuna ku dewek ditanyakeun oge. Maksudna mah bisi dewek teh aya hate kitu lain. Ditanyakeun teh ayeuna so teh kieu ye. Lamun bener si laing aya harepan ka Yanti, tah adat kalakuan si laing kudu dirobah. Kudu robah kumaha? Nah dewek teh bangor kitu. Lain bangor. Tapi si lain teh cirigih. Cirigih cek panilaian saha tuh teh. Nya cek panilaian awewe. Cohagna mah cek Wiwin. Cenah si lain teh cirigih. Montong mungkir da ayeuna mah. Anggur geura robah we lah adat kitu teh. Lantaran lamun tetep ditanggung. Yanti ge moal daekeun tah ka si laing teh. Nyakeun bae atuh. Ari bener mah dewek cirigi. Geus tangtu we bakal ngarobah adat. Nya asal Imasna we dicadangkeun keur dewek. Nya tangtu we ari si lain bageur mah. Geus tangtu ku dewek ge bakal dibikeun. Kakara ge semet dinya ngobrolna. Reg eureun kaganggu ku nu baralik di pasar. Dua beca pairing-iring. Ti hareup Ibu Hadijah jeung balanjaan. Diiringkeun ku beca nu ditumpakan ku Wiwin katut Imas. Mireungeuh balanjaan ngahunjun teh. Ruswandi hideung naker muru ka sisi jalan. Sarta teu antaparah deui rigidig we balanjaan nu dina tolombong teh kumanehna dipanggul. Eueuh cepros. Sawios atuh, mending ngeresakeun.
Ibu Hadijah gancang ngahulag. Sabios atuh Bu, etang-etang sepor we. Ruswandi bari noyod manggul tolombong. Ku kersaan aja terus. Ibu Hadijah ngagarendeng bari gape kana kantong. Dijingjing sarta dibawa ka dapur nuturkeun Ruswandi. Sedengkeun Imas jeung Wiwin pada ranggem ku bungkusan. Alhamdulillah kanca, jag. Carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.